Allah uninga sok aya kanjal mah pura-pura baik gitu kan, atawa hadena saukur keur aya pamerena kakara suraseuri pamerena eueuh seurina leungit suraseuri ti kajauhan siga nu nya peda hayek ngahutang gitu. Ai hutangna teu ngahutang teu diberes seurina leungit isukan pajeung teu nanya pisan peda teu dibere ngahutang kadang-kadang jadi sewot ka jamana tak kusaha ngahutang malek ngahutang pikir-pikir heula amun kira-kira jadi sewot ka jamana ulah jadi nya lawas nu hajatan amun ngondang ka jalmi terus teu datang ulah sewot tak kusaha diondang lain gitu ulah pajeung jamana isukan peda teu kondangan teu ditanya tak kusaha nyieun dosa teuing kade masalahna apa dosa menghalangi rizki. Hati-hati tuh ya, kadang-kadang jamaah tersadar loh ais rumah tangga teh loba tantangan makanya jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati terus kan lentera hidup ini jangan hati teh ulah batur barang beli hati teh panas batur barang beli deui gering gering ngadenge barang deuli dipaeh bisa jadi hati-hatinya jadi istri ulah berjuang berusaha untuk tidak berdosa kepada suami pun tidak berdosa pada istri nu matak ngahalangan rezeki eta termasuk di luaranna teunah ewa ka tatangga pedah tatangga nganjuk motor sugan tuh hati-hati yang menghalangi rezeki adalah perbuatan dosa itu untuk pribadi dan untuk rumah tangga belum untuk umumnya perbuatan dosa mengundang malapetaka minum heula tapi Allah kan kantos kieu nyariosna Al-Qur'an miwarang Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Bejakan Muhammad kaum Anjun. Bejakan. Siru fil ardi jalan-jalan di muka bumi entong cicing teuing jalan-jalan entong di kertawana teuing jalan-jalan osok jalan-jalan kamana bae fil ardi di muka bumi tapi jalan-jalanna entong ulin teu puguh ludak-ladak teu puguh cok Gusti Allah panduru kaifa kana akibatul mujrimin coba perhatikeun bagaimana akibat orang-orang yang durhaka jalan-jalan ke kota jalan-jalan jauh di itu mah banjir jama imahna ge kakeum jalan-jalan gitu mobil palid angot sendal sendal palid banjir jalan-jalan lihat nah di itu mah gempa bumi ini mah kakubur jeung jamana leungit jalan-jalan ya so perhatikan gempa bumi banjir badai topan yang selalu membawa korban dan juga ganasnya peperangan Israel ya Palestina yang menghantui kehidupan seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan jalan-jalan lihat apakah ini akibat? Betul. Apakah ini akibat kesombongan
manusia karena sudah merasa menundukkan semesta. Sarombong jamana, sombong dibere cai saimah bae keder. Laras teu ek diinum moal erep, ditau ek dikamanakeun. Kan gitu keder. Laras teu keder. Apakah ini akibat? Nah, Allah masihan terang na Al-Quran seueur diantawisna ya. Urang ayeuna tos kurang leuwih sataun leuwih baku dihantui ku corona COVID-19 cacan jadi 12 ieu. Laras teh. Ya Allah. Aduh. Kade mun ini-initan make masker. Ngan aya geuning protokol kesehatan penting pakai masker. Tapi aya jamaah ka pasar ka make masker tapi ari kudung teu dipake. Eta kitu teh jamaah teh kumaha pangrasana teh kitu. Jadi maksudna ai protokol kesehatan dipake, ai protokol keimanan henteu. Mana Allah na ngamuk sewoteun. Percaya tuh? Eta matak sewotan Gusti Allah. Cuci tangan. Lo apa cuci tangan disariapun? Cuci tangan rajin aya wudu henteu. Aya jamaena. Protokol kesehatan cuci tangan aya wudu tara. Nya Gusti Allah sewot. Coba. Ya padahal Allah kan resepna innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Resepen kanu bersuci wudu resepen. Amun Allah kanu maksiat sewoteun. Mana ulah nyanakeun mun palebaya musibah gede-gedean teh jamana garob. Saha anu goblok? Anu nyuci tangan tapi henteu tara wudunya. Mau make masker tapi teu nutup aurat eta. Padahal protokol keimanan lebih penting dari segala galanya. Percaya tuh? Oh, coba di ayat lain Allah ngabejaan. Wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh. Sungguh telah kami hancurkan di zaman-zaman Nabi setelah zaman Nabi Nuh, kata Allah. Yang terkenal kan banjir zaman Nabi Nuh. Setelah zaman Nabi Nuh pun kata Allah banyak yang telah kami hancurkan. Wa kafa bi rabbika bi ibadihi khabiran basira. Wa kafa bi rabbika bi ibadihi bizunubi ibadihi khabiran basira. Ternyata dosa anu matak mengundang malapetaka. Wa kafa bi rabbika bizunubi ibadihi khabiran basira, kata Allah. Dan cukuplah Allah memperhatikan, melihat dosa-dosa hamba-hambanya, akhirnya kehidupan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah hade? Ieu mah pernikahan teh tepat nanggena hadoroh tadi. Terus teh wulidal musarraf bi rabi'il awwali wa qalbu yafa wal kawakib tanjali wulidal musarraf. Pandino lain kadang-kadang hiburan naon make baju sakieu awak ketemu saparo Allah resepen kira-kira Allah resepen kira-kira sewotan kira-kira goblok kata jamaah mengundang malapetaka pangrasa nama hiburan gitu kade Pak Kuma Pak Kuma area pengajian mah hadir bae aya dangdutan mah teu sakedeung cici ayo kau hese ayo diinditkan majarkan teu hadirnya nu penting mah hatena hati-hati. Oh pengajian mau untukkeun kabehan ieu bakal jadi saksi amal soleh yakin
Balik ah. Jadi nah ini bahayanya perbuatan dosa. Baik untuk pribadi, untuk keluarga, terlebih untuk sampai bangsa dan negara. Hancurlah kehidupan karena perbuatan dosa. Maka kira-kira di Indonesia nggak itu zamannya dosa? Eta goblokna tadi dia. Ya Allah Gusti. Kumaha ngalawan ka Gusti Allah padahal Allah ngajanjikeun walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau saja penduduk negeri ini, kampung ini, desa ini, negeri ini, negara ini ariman takwa zamana, yakin ku kami bakal dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Subhanallah, lamun zamana ariman takwa. Mananggas ngurus negara mah jauh teuing ngayah teuing. Ayeuna mah keluarga bae ka iman takwa. Kitu bae. Allah menjanjikan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Janji Allah. Tapi Allah nganilai walakin kadzabuhu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan. Mereka tidak percaya terhadap firman Allah, ayat-ayat Allah, tidak percaya, mendustakan, ngalawan, ngaladud, nukangan, kanud, bantongor. Naon nih bahasanya? Itu dah mengerti baik. Jalmana kari itu innal insana li rabbih lakanud. Allah nganilai tapi maranehanan mendustakan akhirnya ku kami disiksa cek Gusti Allah teh kitu kan. Dari apa yang telah mereka usahakan berjuang untuk membangun kehidupan agar termasuk orang-orang yang maju kehidupannya, gedung-gedung tinggi mencakar langit troet-troet. Gedung aralus, aralus, gedung-gedung harebat, teknologi maju. Jadi Allah teh dinilai, lamun aja yang awal kami disiksa. Nah, gitu Gusti Allah. Dari apa yang telah diusahakan, disiksa. Keder pan dibere covid sagewe. Mana orang muntang ka Gusti Allah. Terus ya terus. Bahayanya dosa. Terus Allah ngabejaan di ayat lain. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Pantas jamaah-jamaah tukang dosa ternyata ngundang malapetaka. Sungguh telah kami hancurkan di kurun-kurun di zaman-zaman Nabi terdahulu, min qablikum sebelum kalian hai umat Muhammad, sebelum kalian hai umat Muhammad telah kami hancurkan kehidupan mereka di kurun-kurun yang lalu. Lamma zalamu, ketika mereka zolim, umatnya dolim. Ayeuna di urang aya nu dolim teu? Ngayah. Wajaat rusuluhum, padahal telah datang kepada mereka para rasul bil bayyinat, membawa keterangan, membawa risalah, disampaikan kepada umatnya, tapi umatnya tak peduli. Wa ma kanu liyu'minu, tetap tidak mau beriman. Kata Allah, kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikian kami balas orang-orang yang durhaka, dihancurkan kehidupannya. Mana lamun aya nu izin hajatan arek nu kira-kira maksiat teh tanya heula. Dewek sayang teu ka desa urang, ka lembur urang. Maksiat mengundang malapetaka. Ya kuring ayeuna ngaji keur ngelingkeun kitu. Emang ngalaladut. Beneran hati-hati. Atur maneh bae.
Yang nyen miwarang nikah saha Allah jeung rasulna nya nu nyiptakeun alam dunya Allah jeung rasulna ieu manusia mawa maneh laras teu kumaha pangrasana eta hareupeun caunang nyeun saha bisa sote melak cau sugan bisa nyawan teu laras teu bisa sote nyeun kepe sugan bisa nyeun sampe henteu nu Gusti Allah kabeh jama loba nu kupur nikmat Allah sewoteun Gusti Allah